Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah wa nahana 'anil fahishati was sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi huwa likulli amrin miftah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi man iqtada bihu muhtada wa nalal falah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was-sabah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala al-ulama fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin wa raja naslin durri tasfiyatul kada taqwiyatuh alal ibadati kada istirahatu. Ngenahan tak atuh nyaho ya kanu ngenahan jang teu mah sanejan teu bisaeun ge doang eta bae nu adzan subuh teu ngeunaheun adzan isuk-isuk jelema durder daksa nu adzan subuh cenah teu ngeunaheun batur mah teu ngeunaheun ge adzan tangkorakna mah teu ka masjid-masjid acan aya di dieu nu kitu atuh di endrin kunaon doang nu nonton bola bae eta nu ngaributkeun pan eta nu nonton ja pemain mah biasa bae komo eta nu nontonan nu pincang maaf lain ngahinakeun begitu disepak ku nomor 10 teu asup eta nu kecetan pangheulana nu pincang kan bodoh dia bodoh jadi batur setengah modar hayang ngasupkeun bola atuh jajal we kakakuna nu nyepak nu teu boga cokor aduh. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para sepuh saumumna kiai nu haladir wengi ieu wabil khusus sepuh urang guru urang abah anu ti dukuh ku kaula sangat dibika hormat tur dimulyakeun. Al-mukarram Kiai Haji Ajat ku kaula dibika hormat qori urang anu nembe pisan macakeun ayat suci Al-Qur'an ku kaula dipika hormat. Pejabat pemerintah satempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran ku kaula dipika hormat. Teristimewa sahibul bait anu ngajadikeun cukang lantaran ririungan urang di dieu saya tanu hajat ngaranna karah
Bapak Junaidi beserta keluarga ku kaula dipika hormat, moga-moga ieu hajatna diberkahkeun. Enjing bade akad nikah lian, enjing bade akad nikah, moga-moga mulus rahayu lancar salamet. Sabada nikah moga-moga ieu panganten sing rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah, panjang jodona dugi ke akhirat. Ulang ngomong kieu panjang jodona cenah sampai ke aki-aki jeung nini-nini, ai barang sampai ke aki-aki buka incu 70 pipisahan pan geblek eta nya geus eta panjang jodona sampai ke akhir. Amin ya rabbal jamaah sadayana. Lamun nu disebut walimatul arus eta kudu ba'dal akdi ya kan nantoscan ya tajan ari ayeuna mah can disebut walimatul arus karake walimatuh tasakur rek pertikahan, tapi ari ngaji mah teu nanaon kitu. Ari ngaji mah teu jadi masalah, ai sedekah mah teu jadi masalah, neki iraha ge nya tah ieu geus kula ge ieu lamun ngomongkeun walimatul arus sebetulna kudu ba'dal akdi. Ngan ari ngaji mah atuh eueuh jorena ngaji ieu ngan moga-moga ieu pangajian kaula dina peuting ieu moga-moga sing aya dina taufik hidayahna Allah. Sabab lamun eueuh taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh makhluk moal bisa kukumaha ulah aja boroning sagede urang nu bodoh, malaikat be ku Gusti Allah teu dikersakeun nyaho mah. Makana Bapak Ibu jamaah sadaya, ieu pertikahan teh minas syariatil qadimah, lain ti syariat Kangjeng Nabi urang bae lain, tapi ti ditu ti baheula ti pertama bapak moyang urang sareng nenek moyang urang nyatana Nabi Adam sareng ibunda Sayyidatuna Hawa geus aya pertikahan. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel Kangjeng Nabiullah Adam, Nabi Adam diciptakeun cek saware kaul matina 60 warna cai, 60 warna taneuh. Para hadirin, begitu diciptakeun ditiup ruh ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, Kangjeng Nabiullah Adam diberean akal, diberean nafsu. Mantak nafsu teu bisa dipikeun, nafsu teu bisa dipaehan, bisa ge ditundukeun, sabab nafsu mah pribumi. Moal bisa nafsu mah kurang dipikeun, bisa ge ditundukeun atawa dibang baluhan. Diberelah akal ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naon ari ngaran akal? Ngaran akal menurut lugoh ya cek santri, menurut bahasa maknana al-man'u, hartina nyegah, eta akal cek menurut bahasa. Contoh urang teh aya di ditu aya jurang, pala hadirin hadirat urang lempang kadinya ulah diteruskeun, dicegah ku saha? Ku akal, da eta mah picilakaeun. Ieu mah doraka, ieu mah menang, ieu mah teu meunang. Urang teu ngalaksanakeun anu doraka, dicegah ku saha? Ku akal. Ngaran akal menurut lugoh hartina al-man'u. Ari menurut syara nurun rabbaniyun alladzi yufarriqu bainal halal wal haram. Ngaran akal itu nurun rabbaniyun, bangsa cahaya anu bangsa kapangeranan, anu bisa misahkeun antara halal jeung haram. Eta akal. Borosot bek kaluar tina bool kotok endog, cokot ulah, hei cokot ulah, lamun kotok urang haram jadah doang, atuh ulah kotok batur maling deui bae. Lamun kotok cokot, lamun kotok urang ai
kotok batur batu ulah. Nah sebabna lain boga urang kusaha dilarang nata urang teh bisa embung nyokot ku akal. Bala hadirin borosot keluar tina bohol kotok meni medok alebatan coklat aja cokot ulah pak cokot ulah bu naon sababna nya hangit nya najis nya bau tai kotok lantung kusaha bisa dibedakeun anak ku akal. Janu edan ke moal beukieun ngakan tai kotok mah berarti lain teu boga akal aya akal nama ngan konslet jelema nyaho kana wajibna salat teh wajib parentan Allah tapi teu daekeun keur konslet akalna jelema nyaho judol teh dosa bala hadirin tapi jojong bae judol jojong bae judi jojong bae maling aya akal nama ngan keur konslet ialah akal. Wa akmaluhu bil ilmi ari sampurnana akal ku ilmu matak jelema tilok ngaji moal sampurna akalna kartin teh kula ngomong ditotokeun ku yang teu kartin mah sakieu jelasna yang ngomong wa akmaluhu bil ilmi sampurnana akal itu ku ilmu matak jelema tilok ngaji moal sampurna akalna man la yuhibbul ilma fala khaira fihi cek Imam Syafi'i jelema anu teu cinta kana ilmu agama fala khaira fihi dina awakna moal aya kabagusan bener eta cek sorangan lain cek hukum nah iya dah kiai bisa bae catat tangga kami itu cenah tilok ngaji jahirupna bener lain bener kabeneran atuh beda bener jeung kabeneran. Nah iyalah dibere akal dibere nafsu makana para hadirin eta keimanan makhluk Allah dibagi aya anu imana wala yazidu wala yanqusu makhluk Allah teh aya anu imana teh teu nambahan teu ngurangan stabil imana iman saeta imana para malaikat Gusti Allah stabil keimanana aya deui makhluk Allah teh pala hadirin sadayana anu imana wa yazidu walayan kusuk tiap poe terus bertambah can pernah berkurang imana saha imana para utusan Allah para rasul Allah makana malaikat jeung para nabi jeung para rasul mulyaan keneh para rasul para anbiya mata urang sok hadorot wa ila hadarati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin nu mata unggul malaikat mah wajar ta stabil imanana teh stabil sabab eueuh nafsuan tapi manusia aya nafsuan aya akalan ketika nafsuna dibang baluhan ku akal nurun rabbaniun dibang baluhan ku ilmu maka derajatna bisa leuwih luhur tibatan malaikat Allah tuh contohna para anbiya wal mursalin. Nah iyalah akal jelema nyaho teu puasa eta doraka kunaon si eta papajuh bae ti beurang bulan puasa keur konslet akal. Nah euy kartos kumaha atuh sangkan ulah konslet tadi supaya urang-urang ulah konslet. Nah iyalah wa akmaluhu bil ilmi sampurnana akal supaya ulah konslet iyalah kudu daek ngararaji ku ilmu kartos aya deui makhluk Allah teh eueuh akalan aya nafsuan sato eta sato mah pan aya nafsuan eueuh akalan coba eta kotok borojol beh dijubur indungna endok dicing leuleuman megar ai geus gede ditumpakan di beh indungna kusaha eta ku anakna tuh eta sato eta aya nafsuan eueuh akalan tuh mantak urang teh ya mun boga wudu nyakel tumbung kebo
ulah ada sedih mudahan gitu untuk jorok teu naon muntah maka jelema kakarak eta jorok atuh kana kebo mah tumbung kebo piraku coba cenah aing menta eta kebo naon eta naon di eta haresa mah tumbung kebo ulah gararati aya pamuda boga wudu laju neuk salat nyakel tumbung kebo bubak pamamat pok kitu jempok kumaha eta batal tante uduna atuh ento lesa adamian lain bangsa Adam sato tama ngan wajib ngalaudu wajib lain ngalaudu punten wajib dikumbah leungeunna sabab aya najis gitu ya begitu Nabi Allah Adam diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala para hadirin bu Nabi Adam begitu diciptakan ditiup ruh ku Allah gagah kasep Nabi Allah Adam waduh cek Gusti Allah ka para malaikat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jun, tilok digunakan di nubatun mah Jun katarak di doang. Nah, jat matak rada perhatikan eta cengnya ji. Beda ya, Bu. Nya anggeus bae. Talak tak keluarkan atau sakieu mah meujeun halah gitu sawara kulanya. Jeung haji-hajat mah wanita tarung kula sumpah teuing nya. Ieu mah lagama caseh jeung mehna lain deui. Beda paneta nu tukang kori jeung beluk ka. Kencang beluk. Aya eluk ngeunaheun kori. Wancang nu beluk mah au anggeus we. Oh 2 kilo padenge sawarana ge. Begitu Allah Subhanahu wa taala ngandika kepada malaikat Allah cek malaikat gue malaikat aing usjudu li Adam tuh coba mulia pan manusia mah sujud dari akan Nabi Adam sujud fasajadu malaikat kabeh sararuj lain sujud dongko doang naon ngaranna doang sholat lain tapi sujudna sujud hormat murukung kungkieu. Nah, sebab lamun sujud kepada manusia haram deui. Sujud kabeh illa iblis aya nu teu daek sujud iblis ceuk Allah iblis kunaon dia teh sujud malaikat ge sujud le malaikat jeung kulah laan kula ibadahna ge heulaan kula ka Gusti eta horeng iblis ka ibadah ka Gusti Allah 80.000 tahun ai kuari cenah kula ditat deul Adam anyar kene bari diciptakeun tina taneuh ai kula tina seuneu taneuh jeung seuneu kuatan mana ai ceuk Allah dia kala kade kaditu atuh ulah neuleuh kade kaditu nablis ceuk Allah pan ieu dia makhluk aing atuh kudu nurut moal cenah Gusti kula mah teu adab cek iblis moal sujud ka Adam mah budak kamari baru diciptakan tina taneuh yeay kula mah tiba baheula iblis teu daek nurut ka Gusti Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin diusir ku Allah matak cenah ke nu matak iblis diusir ti surga sabab iblis embung ngaku kana kasalahanna nu matak Nabi Allah Adam ditarima tobatna sabab ngaku kana kasalahanana tuh pan mulia manusia mah mantak jelema anu mengakui karena kesalahan bakal mulia iya diurang kabeh ge berikut Haji Jamaludin iya urang lolobana takabur rasa aing be urang mah coba ieu curug sakali-kali tunjukkeun kana beungeut sorangan kunaon ka balik ti dieu coba di awak ulah doang bayawak ieu hirup dia papaju be nginum nyatu be mesmeu di dalam dunia atuh coba dia ibadah teu beuki dia salat belang bentong Jumatan kadang-kadang coba dia kudu ngaraksa tah kudu daek mengakui tah
palah diri ja urang mah rumah saja maloba doraka mantap eta Nabiullah Adam tuh mengakui karena dosana diterima ku Allah tobatna Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin diakui tah dosa ku Nabi Adam diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala tobat Nabi Adam tah ieu mengakui ieu makana Masya Allah cek Gusti Allah woi malaikat sujud ngahormat tah ieu malaikat pan gagah ibadahna tilok eureun ka Allah bari can pernah maksiat ku Allah dibere babadean cek Allah dibere piring malaikat naon ieu atuh duka Gusti abdi mata terang atuh amat malaikat moal nyangun kana piring tilok nyatu ieu teh cara budak dia cilukut pan urang dia makanan nyatu isugi geus ngakan lontong dalapan can nyatu bae ngomongna pan eta kejo jeung buras dulur misan jadi kula masuk aneh ka nu jelema baheula deui eta ketan ieu teh ngaranna tapai ketan dicocol jeung ranginang nu beus jeung nu garing dihijikeun eta ketan atuh pan eta ketan teh ketan ranginang ketan atuh ranginang pan ketan laju aik eta tapai ketan atuh ketan tara keneh nu itu amis bari boos atuh nu ieu mah asin bari garing dicocol pan atuh pan jeruk makan jeruk eta pan urang di urang mah kitu aja-aja eta di ditu di Mekah nu umroh urang Indonesia roti segede bitis segede leungeun beak tilu atuh jam 8 ngomongna can nyatu bae model eta bae keur ngupat teh bulan Sapar beak kupat beak leupeut tilu ngomongna candar eta leupeut jeung kejo pan anak tere dulur patere-tere eta urang mah ngomongna can nyatu bae dasar urang mah ieu beuteungna beuteung kejo ngomongna can nyatu bae can nyatu ai urang ditu mah pak gandum lain sangu roti matak cenah ge aruz yurisun nuas ari kejo mah ngawaris nundutan katakan ge jelema geus dahar cenah seger di mana jah yang molor lamun geus beuteung sebeut dua alternatif nu kaluar naik ka luhur kana mata peuyeul lumpat kana sungut wah lumpat ka handap atuh modal ngaranna kan gitu cek Gusti Allah oi malaikat naon ieu ditanyakan piring terang cenah Gusti dam jawab naon ieu piring Gusti tuh sagedena malaikat tadi kersakeun maka Allah teu bisa ngajawab waduh dibere deui malaikat naon ieu sendok terang Gusti dibere sendok terang cenah Gusti waduh kan malaikat nanti lo nyen kopi cara orang raju ngucek baik siapa cina kapal majikan tengah poe yang kita jadikan kopi makanya kopi pernah yang kapal api baik atau kupu-kupu di demanya oplet oplet kopi wah cina kak teh ulah sekolah ngomong kata salaki hewan mun ngomong gak enggak seramohong tanah seduh kunahan gitu asal hidung baik kapan ini dia ngarambang kopi Lampung gitu ya pamer tetangga atau kumaha lamun cina dia mau kahayang di kunahan dibalikan ambuan da palengan mau ditanto kunahan tuh bener tuh bu atunya tuh ya nah ini eta malaikat sendok teterangan bu malaikat kena sendok cek Allah dam nah ini sendok tuh but nah ini malaikat teterang Gusti dam pejus Gusti hepan malaikat tilok menjus atau tilok barangakan dia mun urang malah coba ya pan fuak
kadang-kadang etanya ke pengantin anyar mak muak kuat ditahan ku izin bulek kuat ke kamar mandi lah punten kamar mandi yang muak burbot kamar mandi. Waduh nek muak kadepan salaki izin baheula mah ai keluarga geus boga anak 8 incu 4. Hi eta ibu-ibu muak kadepan salaki los brang du ceos dem cek anak-anak mak teu boga ka izin pan diburi emak aya bapak lah bapak dia ieu jalan jelema cenah ai kitu mah joreg salaki teteh. Ya baheula mah kitu nek puak isin ih ai kuari mah nya dam naon eta puak cenah Gusti pet naon eta malaikat taterang Gusti jawab dam puak leutik Gusti nya cek Nabi Adam gitu. Ternyata sagede malaikat teu dikersakeun ku Gusti Allah mah atuh eueuh. Nah begitu hadirin wal hadirat Nabi Adam teh lempang di surga jalan-jalan sorangan beu batura cek Allah dap keselnya kek cek Gusti Allah aing nek jeung batur anjeun disarekeun deui Kangjeng Nabi Allah Adam didamel tina tulang punggung rusuk tulang rusuk paling kiri Nabi Allah Adam didamel tina tulang punggung paling kiri Nabi Adam nyatana ibunda Sayyidatuna Hawa. Nah geus ibu-ibu mah dijieuna tina tu geus tulang mah tilok lempeng rata-rata barareng. Nah geus Pak nah nya heuy geus lamun ngalempengkeun tulang ulah sakaligus bisi potong lalaunan bae gitu model ieu lah ibu-ibu nyayur asem asin teuing ulah laju dibabad ku kakak coba Pak Asani sayur asem menang mama barang kumaha Pak atuh ieu hasemna sedang gulana atuh sedang asina kumaha lain nanya ari meuli uyah kamari ti warung mana ti warung barat ti warung timur ti warung barat cenah Pak engke mah ulah ka warung timur bae asin teuing warung barat nah berarti sayur asem asin ibu-ibu kitu kasinggung marah moal ih bapak dia kubisaan jajal kakak kunaon hahaok bae Pak gerasaan aya dasaan asin oh kabeguk dia uyah taleho ieu kumaha cek pamajikan tinggal madog ge loba teh ngomong ambuhan da padeungeun becusan teu tuh pan tungtung randek nyatu bebas ya nya bener geus awas mantap eta kedeung ke urang bahas supaya ieu rumah tangga teh urang teh naon ngaranna harmonis gitu rada rapi gitu. Nah iya begitu didamel Nabi Allah Adam eta begitu didamel Siti Hawa di pasianru ditiup ruh ku Allah Nabi Adam diudangkeun deui begitu udang manggi awewe meuni geulis ya Allah cek Nabi Adam geulis amat ya neng ari neng saha abdi Hawa ari kakak saha atuh kula Adam oh pan aya syahwat aya nafsu aya akal cek Nabi Adam neng ka dieu cek Siti Hawa atuh kakak banu ka dieu ih siapa takut cek Nabi Adam tah mantak lamun aya lalaki nganjang ka awewe atuh tiba heulana ge kitu Nabi Adam nyamperkeun ka Siti Hawa ulah bikang nu nyamperkeun ka lalaki ai baheula mah eta kotok sieun ka careuh ai kuari mah careuh jeung kotok musyawarah di parapatan dibawa karuyuk karet aduh aing dibonceng Masya Allah ngaran careuh ngabonceng kotok aduh sasoleh-solehna careuh aduh geus mau kotok kok makan urehe aduh mun teu geus pasti mun teu dikenyot susuna mah eta naudzubillahi min waduh dibawa ka itu ji piknik ka ditu ka Karang Bolong berangkat mena isuk balik asar ari karangna ditunda ai bolongna dibawa ka imah naudzubillahi min cendol di kalapan gundal gendol wah apaan ieu ku ari jelema ieu di akhir zaman nu zina geus teu ngarasa zina
nu maling geus teu ngarasa doraka, nu nyeri batur geus teu dianggap doraka. Masya Allah, Masya Allah. Matak munasabah di akhir zaman, ku angfusakum wa ahlikum naro. Cukup selamatkan awak pribadi, selamatkan anak, pamajikan, keluarga urang. Masya Allah. Terus ya, jajan beres. Karena jam seberapa gitu. Kumana sok api-apianan beji. Padahal mata di kudu mana ngomong ada sakedeung mah go ieu mentang-mentang jeung tatangga eueuh duitan teh. Wih. Sok ujian bae. Atuh kudu mah di ngadongeng heula haji. Pan itu abi ge hayang istirahat heula ngopi heula. Tadi karena rokok beak 2 batang teh. Nek 3 batang laju bae nu ngaji laju eureun. Wajar nu ngaji mah eungap di meureun heula. Terus cek Siti Hawa atuh ka dieu Kak diteangkeun ku Nabi Adam. Hendak dirangkul jabogoy Nabi Adam, wanala Adam condong Nabiullah Adam ka Siti Hawa hendak dirangkul, cek malaikat stop, anan cenah malaikat temenang kudu kumaha, kudu kawin, kudu nikah. Nah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kudu kawin Adam, nikah Nabiullah Adam jeung Siti Hawa di surga. Mas kawina maca sholawat kakang jeng Nabi Muhammad ya dam sholawatna baca iya sahaja Gusti ngaran Muhammad eta teh dzurriyyah turunan anjeun keneh bae ngan seluruh makhluk Allah asal tina nur Muhammad anjeun ge asalna mah tina tetesan Muhammad. Masya Allah baladirin maca sholawat Nabi Allah Adam baca dam ta sholawat 500 kali satu napas. Nabiullah Adam teu kuat dengan kuat 300 kali. Nu 200 kali di mah dihutang. Mantak mun aya emas kawin nu dihutang aya turunan heubeul ti Nabi Adam eta. Tuh. Mantak mun bisa mah ieu parawan, bo anak ibu geus lah emas kawin ulah sok keur delaga. Mun bisa mah sholawat bae, sholawat akur pemuda. Kayangna dari mah teu gablek duit ieu. Mana keur mahal ya kuari emas 2.300.000 cenah kita emas matang ke make bae mun anu kawin dengan mas kawin 100 gram poet minyak seungit pakai gram Pak atuh emas mahal sagram 2.300.000 10 gram geus 23 juta untung aing laku rada belah ditu ya bener untung kumaha gaji eta untung mendingan lah kita ada berhadiah aja ya coba mun kuari kok tuh emas nararaek mata kayak tuh John Junaedinya emas John emas naik atau berapa kiainya tuh naik nya iya mah atau aku mah gitu tolol biasa 5 juta jangan 2 juta pamajikan 1 ya santri ki ajat ku pohara ya bisaan ya bener ya Allah Gusti Nagus Masya Allah akhirnya nikah begitu nikah baladirin Nabiullah Adam jeung Siti Hawa geus mau dicaritakeun ya lojor teuing lamun dicaritakeun mah ieu mah kieu bae tah ieu nikah teh parentahan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dadamelan Allah, setiap parentahan Allah eta ngandung rahasia. Wal hadirin wal hadirat, makana ketika orang rek ngalaksanakan pertikahan kudu nama kieu ya, kudu nama ya haji hajat ya, ya orang Cilukut ya, kudu nama kabehan sopan gelang sarangkas memeh nikah eta kudu ieulan dan ngaranna belajar nyaho heula kana nikah kuliah heulan 3 bulan deh naon hatina nikah cek lugoh naon hatina nikah cek syara tah kudu nyaho sebenarnya mah eta kudu mah kitu sabaraha rukun nikah sabaraha kewajiban salaki ka pamajikan aya sabaraha di antarana kewajiban kanu jadi salaki ti pamajikan
tuh naon ari ngaran tolak bagi sabaraha aya tolak sore aya tolak kinaya aya bain sugro aya bain kubro aya khulu aya li'an aya zihar kan urang tanya ketika derbe kejadian kakara kiai nu turun tuh kuduna mah setik-setik sabab supaya nyaho ieu kewajiban salaki naon kanu jadi pamajikan kewajiban pamajikan nu kasalaki sabaraha minimalna makanya pantas Kangjeng Nabiullah Daud alaihissalam ngadoa ka Allah kieu doa Nabi Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti opat perkara abdi nyuhunkeun ka Gusti diraksa tinu opat jadi Nabi Daud meminta ke Allah Gusti abdi nyuhunkeun opat perkara hayang diraksa tinu opat perkara mana nu pertama paminta Nabiullah Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan wa ammal liwati as'aluka falisanan dzakira nu kahiji Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti ieu lisan abdi supaya beus dipake eling ka Gusti Allah supaya teureun-eureun nyebutkeun lapat Allah mata ke wayahna sapaya sabeuting ulah kurang eta urang nyebut Allah jeung Rasul shalawat ngaranna geus supaya geura kaharti jaeta shalawat na zikirna aya nyebut Allah na aya nyebut Kangjeng Nabi na puguh geus kolot kieu mah loba teh wiridan lalelol geus nu gampang bae salawat padengekeun teu nyang hadap kiblat diganjar teu boga wudu diganjar keur ngalamun diganjar ngeunaheun maca salawat mah geus ibu ge salawat bae ulah lojor-lojor teh wiridan arapal henteu geus salawat bae tuh salawat coba di dunia di center ku cahaya Rasul di akhirat bakal dipapa ku Rasulullah disapatan ku Nabi mata eta jelema nu maot boga amal soleh bari tukang rajin maca salawat ka Rasulullah endek maot teh atoh endek maot eta teu sieun endek maot eta rindu kepada kematian sebab neuk papanggih jeung kakasih ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana eta teh budak sok aya nanti eta lah hiji deui ngaranna teh ngaranna terawis tah ulah mah bae geus kolot lah teteh sakali-kali atuh ulah ulah meunang keprok-keprokna doang tah eta salawatna perhatikeun ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana ya nafsu awak-awakan anu geus berbuat amal bagus anu merindukan papanggih jeung kakasih mata anu geus berbuat kabungahan mata anu bakal narima kabungahan Masya Allah Rabbana Karim atau bunga mata hate bunga mata bunga nurek maut boga amal soleh sabab naon endek papanggih jeung kakasih jeung kabogo saha hadal jamalul mustafa ialah junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad atuh jangan kapanggih jeung kabogo ieu mata jelema tilok daek mulu dan blon jelema tukang cinta ka Rasul maca salawat narada daekan ngaji narada daekan maca salawat narada beuki dipapa maot aku Kangjeng Rasul hayang dipapa ku Nabi lamun maot
salawat lobakeun poe Jumat ulah sok mabur setengah 12 ayeuna di imam majurig sareng jadah doang berangkat kunaon ka jam 10 kunaon jam 10 ge leutik keneh ganjaranana mun hayang gede berangkat jam 6 nah si bapak nggak cicing jatah teh masalah Jumat telok salah kita teh tita kunaon lamun jelema dengekeun berangkat jam 6 ka jam 7 berarti berangkatnya setengah 7 tati imah dengekeun heula cenah teu kaburu nyarap teu kaburu modal cenah ampun ieu masyarakat Cilukut uyuhan ki ajat boga murid model ieu lintu awakna ih mun aing mah stres ngahiung gimana geus lapar doang kode iya mah jam sabaraha ya Cun jam sabaraha tadi naik setengah 10 nya setengah 10 lewat tadi naik ih gawe naon geus diparanaskeun Cun eta na Cun euy kejo geus dipanaskeun nya hes atuh bos anu tanggung jawab ya mun hes banyak awas ya Bu ya Pak nya hiji falisanan dzakira cek Nabi Daud Gusti abdi nyuhunkeun supaya lisan teh eling ka Allah zikir ka Allah mengingat ka Gusti Allah trong nah kan gitu geblek ciluk Masya Allah kumaha eta lisan jelema anu tukang nu beus bae ku zikir eling ka Allah alhamdulillahirabbil tuh kitu bantuan gunanya nuhun Gusti abdi dibere umur anu panjang datang deui umur abdi ka waktu zuhur muga-muga abdi bere topek hidayah Gusti supaya bisa ngalaksanakeun salat zuhur teu aya pitulung Gusti mah abdi moal bisa ngalaksanakeun salat zuhur pernah kitu boro potongan banget kieu mah kabeh trong bur bedor naon eta dor teu karasa dor nek naon ku teteh dirasa-rasa jaka mereka dor mah aya bae pikewal apa dorama gitu termasuk iya haji Jamalu dinu ngomong rumasa iya karena berjamaah kula ku ngedul kadang-kadang dohor kula berjamaah kadang asar henteu asar berjamaah kadang-kadang maghrib henteu maghrib berjamaah isya berjamaah kadang-kadang subuh anu henteu nah cenah kiai ge sok keberangan atuh aya ge jelema tolol guru masa oh komo eta nya geus acara balik cenah jam 3 pan kagok eta Bu Pak heuy taya palisanan dzakira Masya Allah tek be mati lampu pes mati lampu ih tolol engke heula mah ulah lam innalil eta innalillahi teh deungeun tah innalil lain jampe pae-pae setiap perkara anu nyusakeun ka awak urang musibah ngaranna akhirnya orang kercangki ya pas bedi mati lampu orang rumpa-rampa teu ripuh teu eta musibah seperti perkara nu nyeun susah ka urang musibah ieu kula keur ngaji mingguan Abah Haji Sukardi lebah abah kula tah nyurahkeun tafsir Munir lebah ayat ieu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi cek abah kula lain jampe pae bae cenah eta setiap perkara yang susah eta ngaranna musibah gitu mati lampu pos be inna hurung deui alhamdulillah asok gitu jangjauhan pas bro PLN goblok dia boloan tolol dia PLN dicarekan naon urusanana
buah-buah mah batur kenaon katimpa ieu naon kabelna garduna nyarekanan PLN barang hurung deui brai deh lain alhamdulillah tah geus kunaon mati lampu inna hurung deui alhamdulillah kakak keur kembung bebeuteuh roh aing insyaallah aing lilit beuteuh ceos tut prat ceos muak alhamdulillah kempes beuteung urang nembak kana hidung batur hangit musibah inna kakangeunah batur setengah modar baca ada pejus teu hangit meureun alapatan keong teu damang benar heuy tuh maju bae pan urang mah nya cek pamajikanna teh cek salakina aing pamajikan muak hangit hangit amat puak jurik tuh salakina kurang endah ngomong puak jurik kumaha cek pamajikan puak jurik itu kaambuk ku congor bagong cenah tah kudu mau ulah kitu ceos bae muak cek salakina seungit amat angin talatah kumaha cek pamajikan pukul ulang ngirimkeun nan karasanya bau aing jurik gitu jam sabaraya lain ke kita cerita nak keur nyurat tafsir ama ceng ji keur nyurat tafsir Abah Sukardi geus setiap perkara nu nyieun urang susah ngaranna naon cenah musi eta aya nu nanya urang dia nu nanyana nu sok ngaji ka kula moal bejakeun jelema nama moal todok daerah dia doang lain urang dia daerah dia maksudnya masih kecamatan Cileles kumaha eta cek mena kieu bah mama non ceng cek ama kula rek naros cenah ieu tadi setiap cek mama cenah setiap perkara anu nyieun nyieun balangsak nu nyieun susah eta musibah ari teu boga duit cenah musibah ta lain cek ama kula biang musibah jajal teu boga duit kan nyoto kiwong bae ceulik kumaha gitu nah cenah urang kudu boga duit kudu gerak kakak kunaon meuli bensin ka pom ikhlas untuk diduruk ku tukang pom bensin ulah ge ieu urang ya dang-dangan teu meunang ge kudu boga dunya mah keur di dunya teu meunang ge resepna maneh kene boga pelak jengjeng 2000 hektar atau 2000 batang jeung kebon karet 2 hektar tapi sholat berjamaah tilok tinggaleun manehna mah ngaji saminggu 3 kali tilok tinggaleun berjamaah tilok tinggalin daripada boga pelak karet 15 batang jeng-jeng 10 tuh kaburu sholat tuh buru ngaji nu eta nu tembah ge gitu mantak iya orang dunia mah teu iya duit di kantong ulah di hate terus di kantong mah aya fakir miskin bere aya yatim atuh kurang terutama indungna nu masih ngora bere tuh nya kumaha tuh ulah anakna bae kunaon jadi indungna kayak butuh nyatu butuh jajan nanti karunyaan yatim sekali-kali dong jeng indungna akur bapak-bapak ibu-ibu tololnya laju goreng sangkaan bae paneta ka urang atunya tuh bu pak nya geus dunia mah tenden di kantong duit mah urang apa lain ya diajat haja tepan ayeuna kantong 50.000 atau 20.000 aya dina hate 1 miliar tuh urang coba bu datang ke Imam Kiai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana pak? Saya dari Jakarta pak Haji kesini silaturahmi kedua saya punya tujuan saya pengen laku tanah saya pinggir jalan berapa semeternya? Semeternya 4 juta itu ada berapa meter? Ada 1000 meter 4 miliar nanti kalau gul pak Kiai 0,5 miliar kan eta kiai ngawirin kom aja bu ya Allah masalah 0,5 miliar aing lamun mobil diganti deh ku anjir ieu nu ieu laku sakean tuh dunyana ya dina hate ayeuna kantong mah ngan 30.000 jol benu meta sumbangan assalamualaikum kumaha ieu masjid urang geus ke minggu hareup
nah kantong na yang 20.000 ai dina hate 1 miliar atuh awat keluarkan mantak kan duit mah kantongan ulah ditenen di hate doang cucun ya jujunin karena encun atau ditenen di luar mana duitna di kantong nggak kula balik mana kantong bere atuhnya lamun di hate mah mau dibikin aja haram jadah doang tuh bu pak taye nya terus ya guys muga-muga ya orang termasuk manusia anu eling bae ka Gusti Allah hartina eling teh lain eling ai salat teu beuki ngaji teu lain eling kitu mah edan begitu eling mah ketika datang waktu salat hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah nu keur macul eureun maculna nu kudu keur kebon eureun di kebonna nu keur ngaji eureun ngajina nu keur di kantor eureun di kantorna eling heula kana parentah Gusti falisanan dzakira terus eta jelema ngalaudu nyokot cai wudu ganjarana gede anu tadina neuleuan bikang nu lain mahram ku ngalaudu mah eta dosa leutik marur mentak kejajat eta maaf Ji abi mah ieu nya Ji ya punten Abi Sukardi mah ieu mah lah jangan kula mah sok dawa mudu hampura lain sosoreun mantap kula sok kadang-kadang mun acara teh aya ibu bae yang salaman op cek panitia kiai buka wudu kieu bae kula temen yang salaman nya jeung nini mah gitu mantap kula buka wudu cek kula kieu barang dihareup aya rombongan bikang parawan meni loba pak kiai kumaha rek salaman teuing tah teu naon kitu kan lah da loba cai dihareup gitu kan itu ku naon nah cenah palah pilih atuh ibu deui teh boga rarasaan nya geus kolot teh atuh nya gitu aya teh di eta mah teh dihaja mah hayang eta ieu atuh teu naon kunaon gitu heeh gitu nya gitu atuh beda pan aya ngahaja aya teh dihaja doang jelema nah mobil bus pan eta mobil bus lain mobil papakolot keur endah mah eta nasib gek urang diuk digegereun parawan buuk panjang bari sareungit seok bebelok pan kot nyedek ka urang aya 3 jam elos dia nyedek ngai ditandean kunaon doraka tuh henteu jasa salah belokan tah neng tok ge kitu salah mobil tah mah salah urang atuh henteu teh doraka teh naon kajar kikir urang ganti atuh kieu pan atuh urang ge kieu deui disedek aya nagen aing 3 jam ge kitu kan moga-moga bae jalan belok terus gitu teu kunaon doraka atuh teh nyaho lebah dinya jalan mobil papa kolot ih nanak turutan gitu enak PS gitu naik elep kemudian gitu meureun ieu lah aing nangan rada belokan bae dikuat supirna pir lamun lebah belokan tung teken saeutik jan atau tulang aja tah mah lain deui ih terus palisanan takira hiji cek Nabi Daud kaulama hayang termasuk manusia anu selalu eling ka Gusti hartosna selalu eling karena kewajiban parentah Gusti Allah nu kadua abdi nyuhunkeun ka Gusti wa qalban khashi'a wa qalban syakira abdi nyuhunkeun ka Gusti ieu hate teh sing bisa syukur ka Gusti kunaon hate lain anggota badan sabab hate mah jenderalna seluruh anggota badan al qalbu rasul jawarih hate eta jenderalna seluruh anggota badan pan eta urang lempang kumaha cek hate cokot ku dia tuh tuar jauh si anu kumaha cek hate bener nah mata Gusti jadikeunlah hate abdi
anu pandai bersyukur ka Gusti Allah. Sabab lamun geus hate bisa syukur otomatis anggota badan mah pasti. Ja anak buahna ieu aya jenderal aya anana ngaranna kopral mah kumaha jenderal, aya anak buah mah kumaha pimpinan, leres kitu. Nah ieu cek hate, hei syukur ka Gusti Allah. Aya syukur naon hartina syukur? Syukur mah intina sebagai ka harti daek ibadah eta syukur gitu. Ja urang teh dijieun ku Gusti Allah diciptakeun titah ibadah titah bakti ka Gusti. Ari eta ibadah kauntunganna atuh jeung urang lain jeung Allah. Cenah kakak maksiat atuh jeung kakak balukarna. Ja urang cenah maksiat teu ngamadaratkeun ka pangeran mah. Kakak teh ibadah, cenah sadunya jelema teh ibadah ka Gusti Allah atuh moal teu nguntungkeun ka Gusti Allah mah moal ngapeskeun eta urang teh ibadah atuh sabodo amat cek Allah. Ngan inget dia aya pembalasan jaga cek Allah, aya surga aya neraka tinggal milih tuh. Masya Allah panu kabean ge embung ka neraka mah ieu urang tetep hayang ka surga. Nah ieu terus terus nuka dua wa qalban syakira nyatana abdi nyuhunkeun ka Gusti hate nu bisa syukur ka Gus. Entak jelema nu paling enahan mah tukang syukur lain tukang cukur. Awas mata kayak ari ngaji denge kenu bener ulah sok nundutan wa min afatil ilmi an-nu'as ge setengah eta bahaya katina ilmu eta nundutan. Cek kiai teh ya ibu-ibu mun hayang panjang buuk mah doana Allahumma tawil sya'ri. Mun hayang panjang buuk ya Allah Gusti panjangkeun ieu buuk abdi kadenge ku eta ku ibu-ibu eta Allahumma tawil qa'ri ai qa'ri naon mana tunggir diwirid ku manehna atau menang 3 poe teh bisa diuk nya panjang tunggirna. Tawil qa'ri ya qa'ri mana ada tunggir atawa nyanggeyeng bae bisulain naon lain orang panjang tunggir salah doa mantak awasnya gitu awas ya nah ade mun ngaji ulah sok nundutan dengekeun mantake bu eta ibu lamun nyarekanan ka salaki ulah rosa teuing lamun teh tengah nyie bae nyarekanan albatana naon ka salaki eta salaki teunggeur kalongeun doang kosok kasintuh ya doang kotok kasintuh oh pelongo bi anga bi kieu bi jeung juang jelema oon atunya akibat loba dicarekanan ku pama jika ulah rosa teuing teh nyarekanan mah eta paling cocok kita ibu-ibu bapak dia mah teu gablek kolot tah eta anu teu makul kolot naon teteh ngora. Nah kadang ge urang bahasnya ya artinya supaya rumah tangga teh adem gitu. Nu kadua tah tilu cek Nabi Daud wa badanan sabira. Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti badan abdi anggota jasad abdi sing sobar ngalaksanakeun ibadah ka Gusti pan eta salat masyaallah ku berat-berat teuing. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Eta salat berat Pak bener matake Gusti wa badan sabira abdi eta nyuhunkeun ka Gusti badan anu sabar narima undang-undang Gusti narima undang-undang ti Rasulullah narima parentahan ti Gusti jeung Rasulna sing jadi sabar ieu badan abdi sing sabar ieu badan abdi tina narima cobaan ti Gusti tina ibadah ka Gusti tina pamaingan nu kudu sabar bebat sabar jelema anu mah jelema upamajikan dicarekanan cicing bae laju cenah maena mah pokona mah dititah ge atuh mah cicing bae digoblok-goblok upamajikan cicing bae horeng torek salakina atuh endah tah mah kitu teu ngadeng ieu ji endah tah mah gitu bo euy nah wa badanan sabira bahkan badan anu sabar berarti inti dari kisah badan anu sehat hayang sehat badan
loba teuing nyatu eta loba teuing dahar ai kitu naon barerat kana awak hese kana tahajud gate kana ibadah bener atunya man kathurat ukluhu cenah kathurat naumuhu wa man kathurat naumuhu kathurat syahwatuhu wa man kathurat syahwatuhu atu kathurat gusluhu jelema loba teuing dahar bakal loba hesna awah jelema beuki nyatu teh lo hes ngomong naon aing mah hayang deuleuh mana yang irungna hayang hes loba teuing dahar mah loba cenah daharna atuh loba syahwatna jelema loba syahwatna atuh pasti loba adusna loba mandina waduh palah teu nah iya geus urang boga-boga badan urang sing sarehat pan aya sehat mah eta urang aya sehat mah pan ngaji ngeunaheun bener ieu aya sehat ya di dieu aya sehat diuk heulaanan sasehat-sehatna urang bengge seunaheun pan ieu di dieu aya sehat mah teu ngeunaheun pan suguhan salak beak jangan aya beuteung cager disuguhan ranginang rengsek ompong padahal mah atuh diheum-heum pan beak diheum-heum atuhnya ai ulah gagap eta nu ompong pinter akalna mah ai doang aki-aki ka aki-aki di lembur kami ngakan sukro karok main hayang udah neulekeun meh kunaon bah lain kabita cenah teh neuleun ngarok haji karok sukro ku ngeunah apa mah hayang cenah nyokot main tuak beh ai cekul apa ku bakat ku apa atuh di dahar jak kabita plek opat ku bener dialungkeun lek ku cai digelong ngalabatan bodrek bae ai cek udah ja pinter ya akalna doang numpel bae ji beak tak aki-akinya heuh akal pinter sanajan eta kadaharan teuas diheum-heum mah eueuh kaleeh ai kakak cenah heuras diheum-heum atuh leeh kak ku pamajikan ngomong naon nganggap teu beres pikirna jarorok ieu eueuh ya geus kieu mah teh aya geus aing eureunang geus kieu mah teh eureun ya eueuh ngaco ieu teh zorok pikiranna ieu atuh maksudna dengekeun Bu eta cenah gegemblong diheum leeh gegemblong kula mah gawe naon kitu lemong eta beas ketan diduruk asup kana urang eta karena awi duk bae diduruk dibeuleuh mata diheum ku awi leeh tok leles leeh coba heula nan jelema kumis masa gede pagar kecamatan digeutak ku pamajikan wat morengkel alpatan kuuk di mana gitu ya di jalan cenah lain deui Pak kunaon eta salaki sakitu heuras bisa leuleus bisi diheum-heum coba bere diheum-heum ngalehek ngacah tah teu beres ya atuh nya gagemblong ku agak diheum-heum kieu atuh ngacah ka dieu ka lain diteleg ka dituna terus nu terakhir iya nu hubungan jeung kawinan ieu cek Nabi Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun 4 perkara ka Gusti mana nu kaopat Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati abdi nyuhunkeun ka Gusti hayang boga pamajikan anu nulungan ka abdi di dunia nulungan ka abdi di akhirat pangeunah intina boga pamajikan anu rada solehah sanajan urang teu pati ujrug sabab kieu lamun pamajikan rada ujrug sanajan urang geblek anak bakal sukses rumah tangga bakal rapi kunaon pamajikan nu jadi patokan sabab ieu Pak kieu aya katerangan an-nisa'u imadul bilad
awewe eta tihangna negara. Ih panteu kaharti pada boga tiang malah laki kunon ibikang tihangna negara horeng eta tihang moal nancep lamun lain dina jero li tuh lain eta lain mulai eta kitu cek hadis na tolol pajarna meureun melalagaan cenah Kiai Istiqomah Abah Haji Sukardi netet istiqomah di duku woi eta jasa ibu hajina istrina eta pamajikan ai soleha madengekeun diledek eta kiai beuh cenah bapak mau sedih cenah mah diledek ku si anu teuing Pak antepkeun tuh pamajikan nu soleha ditepak da bapak mah nek ieu ieu diondang ke cenah minggu hareup tadinya moal datang lah ulah kitu cek pamajikana bapak mah tokoh masyarakat ku batur di deuleu tuh nulungan tante nyieun tetek tante ka salaki atuh nu eta maksudna rodiah netek banyak eta salaki eta dikitukeun jejeg istiqomahna coba lamun pamajikan rada geblek cenah mah bapak meni nyeri hate tadi cenah kunaon ku si anu lawan isin kana kanjut tawani teluh ngageblegan ieu ka dituna edan tante eta ngabalangsakeun teh di dunia atuh kamu di akhirat lawan kunaon ka lain cenah kukuman macam ku ngajedog deh masa Allah mata aing masa reuk ka bapak dia kawani ya koreng lembeng naon cenah lalaki-lalaki ayo jangan sok tangkeun lain pandangan lalaki dicarekan ku bikang batur isin ka eleh nyerenteng di pemajikan nu ieu deui ai gelut tungtungna bak jurus teu boga siling cowol susu tungtungna ka ngagubrak kabeh tungtung mantap ieu pamajikan munasabah dititah pamajikan neangan anu solehah nulungan di dunia nulungan di tak itu ketika salaki tia tepati bener ditepak usaha balik usaha udang gitu Pak rumah cenah bapak masya Allah atuh jaka mari matak tegara balikna masukan duit rada jangkep laju atau orang bapak gering terus atuh ya nu aya cenah duit tapi kamari mah menang 4 juta atuh dipakai berobat dipakai anu masya Allah kuari tingginya 1 juta kumaha cek pamajikan salah atuh geus teuing Pak sanu hayang gering bapak menang musibah sanu hayang musibah Mama Ridho di baru sekian Mama Ridho nu penting bapak cager mama cager barudak calalageun jak imah teu kabocoran jam mamah keureuneun deui pan kuari kunaon kitu tuh eta pas salaki nek nanya kulai ka lalaki dikitukeun ku pamajikan ngeunaheun tante atuh jaeta geus ibu kudu jadi pamajikan pendingin ulah jadi pamajikan bensin kalau ngeduru ka salaki kumaha cenah imah usaha enggas pindah nah dundungan pelit gitu ya parang saing macam capek salaki aing dulu masya Allah kotim melengkung sampai ke melengking aing gaji sakitu baik syukuran ngarana kalau hadirin gaji 5 juta anak 2 pamajikan hiji atau sedang gaji 5 juta mah ulah doang tetangga cenah Ki Jamal ieu doang nakaka mah teu barokah hirup jakieu bae masya Allah aing kitu kah atau cenah kakak mah cenah lah gaji cenah ukur 2 juta hari anak 14 atau lain teu barokah teh mendetik teuing tah gaji salah atuh mata naon bisa ada ya atuh meureun bae moal cukup duit 2 juta ai gaji manehna tina 2 juta ai anak 14 tambah kumaha 2 16 berarti sabulan tangan 2 ngan 10 11 seberapa ka ujina eta sabulan atuh sakitu aduh eta mah lain teu barokah eta mah kurang gede eta mah indoi tungtuna hutang dihutang deui pan nya tuh kitu tah Bu euy jadilah istri ibu anu soli asalihan jadi kudu neuleus situasi salaki mun salaki keur ngahihi beseserian Pak mama man ieu rada hayang ieu hayang naon mama lainnya lamun bapak keur nyekel itu nyekel mah uyas ulah geurang ngomong pokoknya mama hayang nombe ngomong atuh ngomong doang iya kita ngomong doang iya ngomong tadi aja
atau tanya ho gitu mah nya cenah buku mama yang beli emas. Oh bapak aya antisna, oh, aya setik mah aya itu jeung 3 gramen mah sabaraha antisna 100 gramna 2.300.000 ya soalnya kagok cenah pak ieu boga anting nu cenah nu itu 2 gram ieu penting 3 gram jadi 5 gram cek pamajikanna tenang cek salakina tambahan ku bapak zat dibalikin pak 3 gram 6.900.000 balik ka imah yang nu 2 gram orang dijual ku salakina dibikin deui bae mantu ngejejak doang apa majikanana atuh lain kita cuma yang mata cenah teu nganggur ya emas hadina kok yang teu dibiakeun kabeh doang nyorang pamajikanana kuat amprekan diberi dahar sate teh bengek yang itu menikuat bubungah pamajikanana salah kain ku paham balik tidak itu masyaallah lain cenah ieu bapak duit di mana masyaallah ya beli sate beli jeruk beli daging beli segala masyaallah beli baju segala atuh eta mas mamah teh nu sabelah ku bapak dijual haram jadah aya beda hargana anting pamajikan eueuh sabelah mantap kurang ieu salakinya atuh ka pamajikan kudu ngarti tadi tina bengkok tina tulang jadi bengkok bae kudu lalaunan juk ibu deui ibu bo ya bo eta ka pamajikan salaki kudu bisa melihat tena salaki mah di alam yang penting ngaringkik atuh nya salaki ibu adan teu ngeunaheun contoh ieu barang-barang di masjid masyaallah mah tadi bapak ngadan mama masyaallah benar itu la ilaha illallah atuh pak masyaallah piring kuat raragagan tadi pak cenah teu bapak ada tadi jadi kuat kala luar cenah ngeunahnya pak ngeunahnya mah masyaallah kuat rame di lembur atau ngomong ke tenda ieu daksan wadan cenah ieu tadi bejakeun ngomongkeun kitu nama oh rame atuh nanyakeun ada saeta mantap ke mama cicing bae cenah aku hendak meureun lain izin aya adang teu ngeunaheun ieu orang salaki ku maneh tuh aya di alam bae mah balik ti leuweung mana cenah eta pak kayu beus sagede bitis panggul bae ngaranna nu kitu hampang biri daekan barang datang mah pak naon eta buku ieu cenah manggi kayu beus mah di leuweung lah jadi bawa ku bapak buku ieu lah beus wios pak beus ge candak bae itu seep pandina kandangna ieu garing tuh palingan engke jagi sumpah mau segede cangkeng salah kita teh atuh gagah ieu pan ngomong ngeunaheun ieu mah bapak ngomong mana teh bapak dia itu leuweung suluh beus ku teu geblek polonya heuh nu beus di bawa ngatu digubrageun kana beungeutna tuh mantap carana nu kudu nu hade carana nu kudu nu hade lah cuy tak terus di mana di sawah mah tos tandur masyaallah ini kudu aya kan salaki masyaallah beuh ieu bapak dia Allah deuleu tandur segala masyaallah 3 jam kuat 2 jam kuat masyaallah moga-moga pasing sehat panjang umur komo lah ieu mama mah leuwih senang ieu lah bapak rajin kieu senang mama masyaallah komo lamun dibarengan sok naik salat berjamaah mah leuwih senang hate mama moal kasinggung da salaki kartos ialah boga pentingna Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati moga-moga istri urang sarolehah moga-moga urang ge saroleh sifatna amin ya rabbal tanu opat deui mah jajat ya hutang deui bae jeung keirah deui bae pan tadi opat deui dah Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin tah wa a'udzubika min arba'atin encan irah atuh engke deui bae burung kawinan sadeui bae gitunya PR banget kawinan salaki emak burung nah hampura anu kasuhunnya Haji Jamaluddin sakit tumuran moga-moga aya manfaatna Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bijahi sayyidi waladi adnan Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم
اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلينا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من عبادك الصالحين والصالحات. اللهم أحينا وأحيهم حياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنبتنا وأنبتهم نباتا حسنا بجاه سيد المصطفى وبحق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.